Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Langkung ti payun hayu urang sadayana muji syukur ka anu maha gofur, muja kanu maha kawasa, muji kanu maha suci. Pangeran urang sadayana Allah subhanahu wa ta'ala. Rehna urang sadayana tiasa patepung leuweung paamprok jongkrok dina ieu acara ku kaayaan sehat wal afiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat sinareng salamna hayu urang sanggakeun ka Kanjeng Nabi urang sadayana, buktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap hayu urang sanggakeun ka para sahabatna, ka kulawargina, dugi ka urang sadayana salaku umatna. Alhamdulillahirabbil alamin. Sateu acana nyanghaturkeun sarebu-rebu nuhun ka pun guru anu tos parantos masihan waktos sinareng kasempatan simkuring salaku wawakil ti kelas 10 TKRO 1 ngadegna simkuring di ieu tempat sabada ngasanggakeun ngadugikeun biantara anu ngabantun jehjer mobil. Naon anu disebut mobil? Mobil teh nyaeta salah sahiji kandaraan anu rodana 4 anu ngabutuhkeun bahan bakar kanggo ngahurungkeun mesinna. Tah, bahan bakarna teh aya nu ku bensin, aya nu ku solar. Mobil oge loba rupana. Aya mobil balap, mobil off-road, mobil kontes, mobil listrik, jeung sejenna. Sakitu nu ku simkuring nu pihatur. Hapunten bila seueur kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.